Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Neng Korek Tea, si cantik, si artis yang budiman, simpel, dan selalu bunga. Terang Ibu Hartosna. Artis eta nu arageng bitis. Budiman itu bule di mana-mana. Simpel itu sing pelendung pelendung itu. Beras lamun bunga eta kembung di tengah-tengah ieu. Terus sadar sok ayeuna lagu lihat kebunku eta seueur kalepatannya. Terus aya lagu naon pelangi-pelangi seueur lepat balonku seueur lepat naon atanapi ieu lagu pok ame-ame. Cobi ayeuna sim kuring naos lagu pok ame-ame kanggo murang kali kanggo sepuh. Terus yang awal teh lepat atuh teh kanggo sepuh. Sok nyanyikeun pok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Apa penting mah sare budak mah. Saha anu dahar susu penting minum susu saur saha rokok menyebabkan kematian eta lepat sakirang-kirangna lamun urang ngarokok aya 3 kauntungan kahiji moal wisan kadua moal digeger anjing katilu moal kabangsatan kunaon lamun urang ngarokok moal wisan sebab sebelum 40 tahun urang maot manten 41 kuis manya nu kadua mun urang ngarokok ti budak mua kabangsatan bagi gawe urang unggal petingan batuk wae hartina urang nyari bangsat bakasideun kabubian menuju nyari katilu lamun urang ngarokok wae urang moal digegel anjing margi dina umur urang panjang urang bakal leumpang rada rumbangieun pasti urang nyandak iteuk anjing sieuneun ku iteuk mah harus diilikan tetah lalintuh eta mah nilu kalikeun mah ngalongokna ka sapi Bapak Haji enggak ditaruh sok para banaon ieu lalintuh kieu ayeuna mah anu mawi lalintuh oge sapi di dieu mah ngan saupami paratos hayang nyatu di pasian 1000 saurang sieun ajar-ajan kumaha maneh